Sampurasun ujang Nyai incu aki nu aya di sakuliah dunya. Aturan wilujeng patepang deui dina acara Kileksa Ngadongeng. Danget ieu aki bade medar lalakon Mulang Tarima bagian kahiji dina episode Welas Asih. Ieu dongeng sanes kanggo ngabobodo budak cengeng, nanging mangrupi piranti atikan minangka hiji tareka kanggo ngawariskeun ajen budaya Sunda. Eusina moal pisan leubet ku ajen inajen atanapi nilai-nilai moral warisan leluhur ti Sunda anu linohong, anu kalintang. Saena kanggo ngadeudeul jati diri atanapi karakter ti Sunda anu sajati. Naon bae eta ajen inajen teh? Mangga we dangukeun dongengna nya. Bandungan dugi ka rengse. Kanu teh can subscribe, mangga ayeuna subscribe heula nya. Cuk incu aki mah disubrek cenah. Mangga hatur nuhun. Ayo urang ngawitan ngadongeng. Zaman baheula kacaturkeun di lumur singkur sisi gunung aya hiji jajaka. Pangawakanana jangkung leutik ngajalantir, kasep ngalempereng koneng, dedeg sampe rupa HD. Lamun disawang saliwat, kawas-kawas aya terah menak terus sing ratu rembesing kusuma. Balarea geus pada apal yen eta jajaka teh hade tata, hade basa, amis budi somea hade kasemah sarta hirupna basajan. Ari katelahna santana anu geus lila pahatulalis. Dina hiji mangsa santana amitan ka indung kukutna. Rengkak paripolah sikap jeung basana teu tinggal tina tata krama. Sanajan ka indung kukut mihormatna sarua jeung ka indung pituin. Ma siapunten anu kasuhun, bok bilih abdi ngaganggu kasalira. Abdi nyuhunkeun waktos, gaduh sangemkeuneun sakedik. Kitu pokna muka gunem catur jeung nu jadi indung. Nah aya naon santana katenyona bangun anu darianaker. Tembal indungna bari neuteup. Dina hatena aya rasa hariwang, sok sieun anakna kumaonam. Kieu ma saperkawis abdi teh rumaos parantos ngarepotkeun ka emak. Tah ayeuna sejak nganuhunkeun kana sagala rupi kasayan manah emak anu parantos ngatik ngadidik ka abdi dugi ka tiasa kieu. Ceuk santana bari tetep tungkul bangun ajrih. Indungna kerung, lain teu ngarti kana omongan santana. Ngancan kateguh kamana loyogna eta omongan teh. Jeung naon maksudna make jeung nyarita kitu sagala. Pok deui indungna nanya kalayan daria. Santana, naon maksud hidup anu sanyana? Ma kalihna perkawis abdi teh ayeuna mah tos sawawa. Hoyong gaduh pangalaman manawi aya milik ti Gusti tiasa mendak pakulian anu luyu sareng pangabisa abdi. Tegesna nadawidi sareng disuhunkeun pidoana bade ngalalanna sejadi ajar milari pangupa jiwa. Oh, rek neangan pagawean? Cek indungna bari unggut-unggutan. Ayeuna mah kahartieun. Sumuhun, kitu maksad teh emak. Ih, santana. Ari emak mah moal nyarek, moal nitah. Ngan mun hidup geus ngarasa mampu, geus sanggup, kalayan geus aya niat anu buleud, emak mah moal wani ngahalangan.
daknya urang teh ulah eleh ku manuk mah mun geus bisa hiber sorangan teh nya ngalayang we sorangan henteu ngandalkeun wae nu jadi kolot. Tah ayeuna nya syukur ari hidup aya niat kitu mah. Beral ku emak didoakeun pisan tembal indungna mani ngagorolang da ayeuna mah geus kaharti maksudna. Hatur nuhun mak, abdi bingah di Widian kanggo diajar macakal sorangan. Ih heueuh diidinan jeung didoakeun pisan ku emak. Rek iraha inditna? Rupina mah bade ayeuna pisan. Ku emak didoakeun. Cek indungna deui bari terus ngelingan sangkan santana boga pamadegan sorangan hirup ulah lanca linci luncat mulang ulah udar tina tali gadang salawasna sing pengkuh pamadegan dina jalan anu lempeng tur yakin dina benerna. Sanggeus tarapti santana miang dijajabkeun ku paneuteup nu jadi indung. Inditna teu mekelna naon ngan ukur baju saraket awak leuwihna ti eta mah tekad jeung paniatan anu buleud dideudeuh ku doa nu jadi indung. Cek pikirna cicing wae di imah mah moal aya onjoyna hirup teh. Gancangna carita welasan desa geus katincak puluhan lembur geus kajugjug bari teu bosen tatanya sugan aya anu butuh ku tanagana. Tapi can diparengkeun meunang pagawean los ka ditu los ka dieu teh saban jalma anu ditepungan basana meh sarua eueuh lowongan cenah. Sanggeus sababaraha bulan ngalalana santana nekad rek kapuseur dayeuh nagara. Sugan we di dayeuh mah neangan pakulian teh teu hese teuing kawas di padesaan. Nya ulah kagok ayeuna mah mending ka dayeuh kitu garentes hatena ngabuleudkeun paniatanana. Geus kitu mah beral miang ngajugjug ka puseur dayeuh mapai jalan pasisian. Malah tampolanna mah mapai tegal jeung sampalan sakapeung meuntas ngaraas walungan. Baranggok ka hiji walungan santana ngarandeg. Ti corona karasa asa tuhur hayang nginum. Malah awakna oge asa carepel geus kasawang pinikmateunana lamun manggih cai sarta bisa nginum jeung mandi. Tapi barang disidik-sidik kacidahan jeluna. Lantaran walungan teh saat da memang keur usum halodo. Piraku saat pisan. Biasana sok aya leuwih anu cayan keneh. Keun rek dipapai sugan we manggih cai. Santana ngomong sorangan. Manehna teu pondok pangharpan terus we lempang mapai walungan saat maju ka hilir. Sabot kitu kadenge aya nu kokot copokan reg ngarandag terus alak ilik neangan anu kokot copokan teh. Bereh aya nu legok rada jero jiga nama leuwih saat kusantana disampeurkeun baranggok meni ngajenghok sabab aya anak buhaya segede bitis keur gulang-guling dina keusik baseuh sungutna calawak ngap-ngapan. Karunya teuing. Tangtu maneh teh katalangsara balukar tina kasaatan santana ngomong sorangan. Teu panjang mikir anak buhaya teh dipayang ku dua leungeun terus lempang kagancangan neangan leuwih anu aya keneh cayan. Lat weh poho kana pangabutuh sorangan mah hanaang geus teu karasa hayang mandi teu kapiduli. Teu kungsi lila jog anjog ka hiji tempat. Didinya aya leuwih panjang caina semu hejo. Santana bungaheun anak buhaya teh gura-giru digubruskeun ka leuwih bari ngomong. Bral sugan cocok jeung kahayang anjeun kami ngan bisa nganteur nepi ka dieu. Cek santana bangun bunga
hatena lugina pisan. Barang gujubar lep anak buhaya teh teulem kusantana dipelong dibarung ku hate anu lugina. Manehna ge butuh ku cai ngan teu wani ari kudu mandi dina leuwih anu caina semu hejo mah. Teu loba mikir leos indit deui neruskeun lalampahanana. Awak karasa lungse ti corona beuki tuhur. Sangkan rada cangker deui reg eureun heula diuk handapeun tangkal caringin nu aya di sisi jalan. Lumampah teh bet pareng usum halodo. Walungan saraat jukut gararing mani eueuh sakalieun butuh. Cek santana bari nyarane kana tangkal caringin. Panonna melong kalandeuh nyawang palataran anu tadi kaliwatan. Barang keur jongjon reureuh hiuk aya angin ngagelebug. Dahan kaiting pelenod daun garing rabeng haliber kuprak aya nu murag tina dahan caringin. Barang direret tetela anak heulang. Menang sajongjongan mah anak heulang teh ngahenen jiga anu ngararasakeun ka nyeri. Katara ti corona elok-elokan kawas nu hanaang hayang nginum. Tekung silila huluna euleugeg terus ngagarapak hayang hiber tapi teu kadugaeun da puguh lungse. Santana teu tegaeun nenyok kitu teh. Gura-girut cengkat sarta ngadeuketan ka anak heulang. Geus kitu dipangku lalaunan mani ati-ati pisan bisi nyerieun. Anak heulang ngahenen panonna gular giler. Paingan ceuk emak. Anak manuk mah karek bisa hiber saeutik oge ngalayang sorangan. Tapi kieu yeuh katebak ku angin gede mah murag. Karunya teuing. Santana ngomong sorangan anak heulang diusapan. Angin ngaguruh keneh malah ti kajauhan aya angin puyuh. Dangdaunan haliber kaluhur terus muih di awang-awang. Santana mikir kumaha carana nulungan anak heulang. Rek dibawa bisi teu kaparaban. Rek ditinggalkeun di handap bisi dihakan ku careuh. Ari naek kana tangkal caringin paur da puguh gede angin. Tungtungna ngahuleng handapeun tangkal caringin bari nanggeuy anak heulang nungguan lelerna angin. Lila-lila angin teh leler. Dangdaunan ukur oyag lalaunan. Geus karuhan kitu mah santana maksakeun naek najan awak lungse oge ngeureuyeuh kalayan ati-ati. Bari jeung hese beleke akhirna nepi kana dahan anu rada luhur. Anak heulang diecagkeun dina dahan nu sakira aman. Bral sugan cocok jeung kahayang anjeun kami ngan bisa nganteur nepi ka dieu. Cek santana ngomongna sarua kawas ka anak buhaya. Geus kitu turun deui kalayan ati-ati sukuna rada ngeleper jeung leuleus. Tapi untung teu nyorosod terus ragrag. Akhirna nincak deui lemah brek deku terus nyarande kana tangkal. Napasna ngahegak. Sanggeus reureuh tina kacape. Santana lempang deui ngeureuyeuh nikreuh bangun lungse. Beak tanyakan manggih datar, parat anu datar manggih pudunan. Beras ka sisi sawah, parat sawah jol ka tegal jukut. Didinya santana ngalungsar beak tanaga. Napas ngahegak kesang ngucur saluar awak. Nun Gusti mugi maparin kakiatan. Kerentes hate santana tina awahing kulungse hayang nginum eueuh cai beuteung lapar eueuh dahareun. Keur kitu logodor aya oray kisi sagede jempol reg eureun deukeut batu gigireun santana. Eta oray ngaleor deui lalaunan reg eureun bari letahna lelan. Ku santana dititenan. Barang breh tetela ngadodoho bangke manuk anu keur digemrong sireum. Pangangguran
Santana ngised diukna nempokeun pamolah sireum anu keur ngagemrong bangke manuk tea. Bagja maneh mah sireum. Poe ieu diparengkeun menang rejeki, mahi sanagaraeun mah meureun. Kami mah hayang nginum ge hese da puguh keur usum halodo. Kitu cek Santana panonna melong mencerong ka sireum. Ari sakadang oray sarua lapareun meureun. Sakitu aya Santana oge keukeuh we ngadodoho bangke manuk tea. Beuki lila beuki deukeut matana molotot sarta letahna elel-elelan. Ku Santana direret, ret deui ka sireum, ret ka oray. Aduh, bisa kumahaeun teuing sedihna rahayat sireum. Lamun bangke manuk dilegleg oray, beu kumaha nulunganana? Da oray ge lapar meureun. Cek Santana bari kerung. Mikiran cara sangkanduanana katulungan tur salamet. Samemeh manggih akal, Santana cengkat rek pindah diuk. Nenyok kitu oray reuaseun terus ngaleor ngajauhan ngiles teu datang deui. Nyeh Santana seuri pok ngomong, "Heueuh syukur indit samemeh diusir, ulah ngaganggu sireum karunya keur neangan pangupajiwa." Sanggeus reureuh rada lila kacapena ngurangan. Kesang geus tuhur. Santana lempang deui nuluykeun lalampahanana. Parat tegal jukut bus ka kebon awi. Iuh di dieu mah atuh lempangna bisa rada gancang. Ongkoh bisi poekeun deui da harita teh geus burit malah geus kadenge sora tongeret di sarada. Kacaturkeun di puseur dayeuh nagara. Harita teh kaayan di dayeuh beda jeung biasana. Sabab rame ku jalma jeung loba umbul-umbul tingkel lebet katebak angin. Di sisi jalan loba jalma pati ngerariung bari recok ngobrol. Sakapeung lar aya kareta kuda ditumpakan ku satria anu ginding tur raspati. Sakapeung bring aya aleutan perjurit kalayan samakta pakarangna ngiringkeun satria. Harita teh Santana geus nepi ka dinya. Reg eureun sisi jalan, diuk dina akar caringin ngarendeng jeung hiji sepuh nu anyar pinanggih. Can aya anu ditarima meureun jang. Da geuning simpe wae, cek eta sepuh bari ngareret ka Santana. "Aya naon kitu, Pak?" Cek Santana jadi penasaran. Tadina mah lalajo teh lalajo we. Nurutan batur bari jeung teu ngarti kana naon-naon anu keur kajadian. Ih, ari si Kujang. Nacan ngadenge beja kitu. Eta sepuh kalah malik nanya. "Teu acan, Bapak." "Apaan Kangjeng Raja nuju milarian pimenantueun? Anjeunna parantos sepuh, ari putrana ngan hiji-hijina istri. Bisi Ujang hayang ngalamar, jung ayeuna meungpeung keur usum." Eta sepuh ngahehe bari ngareret ka Santana. "Ah, Bapa mah aya-aya wae. Isin atuh. Maknya pantar abdi kudu ngalamar putri raja. Jadi pangawalna oge can karuhan pantes, Pak. Komo jadi carogena. Abdi mah wedalan desa anu dusun meledug jauh kalisung anggang kadulag lantaran turunan urang gunung nu cicing di sisi lamping." Tembal Santana. Saeutik oge eueuh pikiran hayang ngalamar ka putri raja. Cek babasan teh mah boro-boro aya niat ngalamar ngimpi oge diangir mandi. Ari Ujang, saha nu terang. Da putri nu ieu mah beda jeung putri raja nu sejenda. Putri ieu mah teu milih menak atawa cacah, anu penting mah cop sareng manahna. Buktina tuh anu ngabring bieu teh para putra raja, najan karasep jeung gining oge, apaan eueuh nu kapilih. Upami leres mah abdi aya bagian, tangtos aya jalannya Pak. Mung upami nilik kana kaayaan mah asa jauh tanah ka langit.
temal santana deui bari tetep teu aya sawangan kadinya. Heug ku bapa didoakeun. Gusti Allah mah maha kawasa jang. Eta sepuh teu kebat nyaritana, mastakana cengkat bari ngareret pok nyarita. Tuh aya deui saabringan. Walah, ieu mah ti nagara mana nya? Santana jeung anu sejen narangtung. Pada yang sidik anu ngaliwat tetela bener. Anu datang teh maniginding jeung Raspati sarta dikawal ku Ponggawa anu samakta pakarangna. Nilikana wanda kitu mah tangtuna oge wedalan karajaan. Kocapkeun di karaton. Harita teh Kangjeng Raja nuju nalek ka putrana. Sabada aya kana limana anu ngalamar tapi can aya anu ditarima alias ditampik sapajodogan. Nyai, saur Kangjeng Raja leuleuy, manahna sedih dumeh can aya anu kapilih. Kahayang ama mah ulah pipilih teuing bisi meunang anu leuwih. Hayang kanu kumaha atuh hidep teh? Da ceuk ama mah anu daratang ka dieu teh lain jalma jore-jore. Sihapunten anu kasuhun ama, margi teu acan aya anu cop sareng hate abdi, temal putri Tatagnaker. Jikana teh geus boga palangeran jeung tujuan sarta geus niat sejak laki rabi ngan can aya anu nyumponan syarat. Nya hayang anu kumaha atuh? Da eta geuning hidep mah nu jangkung leutik ditampik, nu bang badag teu ditarima, nu ngora ditolak, nu kolot komo. Nah hayang kanu kumaha? Kade ulah ngerakeun ka ama. Saur Kangjeng Raja deui. Teu weleh ngadesek ka putra sangkan guragiru nangtukeun pamilih. Ama da abdi mah sanes ningal kolot ngorana, sanes ningal menak cacahna. Temal putri tetep ayem, tapi gaduh pamilih anu pasti. Nya anu pasti teh anu kumaha? Sok bruk-brak we bejakeun ka ama ngarah ka harti. Sabab ari ama ngarti mah bakal mantuan neangan bari jeung boga kapastian. Sugan we aya nu cocog. Cing sok hayang kanu kumaha? Kieu ama, kahiji hoyong anu wedi asih kanu leutik nyaah ka sesama makhluk Gusti. Kaduana anu temen wekel suhud dina ngalaksanakeun pancen gawe. Katiluna anu gede wawanen wedel wewesen kandel kasakten. Kaopatna teuneng ludeung wani toh pati jiwa raga kanggo ngabela bener jeung adil. Tah sakitu syaratna teh ama. Barang ngadangu pamunut putri kitu Kangjeng Raja maningahulang miraga meneng. Teu sangka putrana bakal sasauran kitu. Sabab bingung milih jeung metingna nah kudu ku cara kumaha. Tapi najan kitu oge ayeuna mah geus puguh jujutanana moal bingung teuing mikiranana. Atuh sabada ngemut rada lami pok deui ngadawuh. Nyai, ceuk ama mah eta kahayang teh asa pamohalan bisa kasorang. Sabab teu gampang neangan lalaki anu model kitu teh. Jigana mah moal aya, moal lah. Abdi mah gaduh kayakinan tangtos aya ama. Ngadangu jawaban putrana kitu Kangjeng Raja ukur ngarahuh. Sabot gunem catur kitu
torojol ponggawa unjukan yen aya tamu. Kangjeng Raja enggal ngalih ka paseban, sabab nampi tamu teh didinya. Tekung silami tamu dicalikeun sarta ditaros pamaksadanana. Tetela tamu teh ngahaja nepangan seja nyangakeun sabda panglamar. Eta panglamar didugikeun ka putri, tapi sarua jeung nu ti heula ditampik sapajodogan da teu nyumponan syarat anu tadi tea. Ramana teh kuciwa deui bae, atuh komo tamu mah leuwih kuciwa da tadina geus ujub yen bakal ditarima. Kabuktianana putri teh tetep dina pamadeganana. Akhirna juljol tamu anu ngalamar aya 10na, tapi hiji oge can aya anu ditarima. Kangjeng Raja ngahulang miraga meneng, bingung nu teu manggih tungtung, susah nu teu yahinggana. Nah kudu kumaha ngungkulan putrana, sabada tamu marulih putrana ditalek deui. Nyai, ayeuna urang cinekkeun. Tadi ceuk Nyai pasti bakal aya anu nyumponan syarat teh. Ngan meureun kudu aya cara pikeun milihna. Cik, kumaha kahayang Nyai? Sugan we geus boga wewengan. Sumuhun gaduh ama, carana teh ku ngayakeun sayembara ama. Oh nya. Kakara kapikir ku ama. Alus kitu oge. Ama satuju mun ngayakeun sayembara mah. Tapi naon anu disayembarakeunana? Kangjeng Raja katara bear marah mai ayeuna mah sababang baluh manahna ngadadak sirna. Kanggo milihna abdi gaduh 3 tanjakan. Kahiji, ali ampal paparinte eyang tea bade dialungkeun ka talaga. Sing saha anu tiasa mulangkeun deui ka abdi eta kagungan hak kanggo ngiring anu kadua. Dupi tanyakan anu kadua nyaeta mulungan beas anu bade diawurkeun di alun-alun anu seueur jujukutan, kedah rengse sawengi. Upami eta tiasa kacumponan, kagungan hak kanggo ngiring sayembara anu katilu. Dupi tanyakan anu katilu nyaeta kedah nyandak ali ampal anu ku abdi bade disimpen di guha peteng. Tah kitu ama. Aduh, berat teuing atuh Nyai. Saur Ramana bari gogodeg. Hanjakal pisan ujang Nyai, waktosna tos teu nyekapan. Kumaha sikep Kangjeng Raja salajengna antos terasna dina carios mulang tarima bagian anu kadua episode sayembara. Cag sakitu heula nya.